meni eueuhan wae deui. Paingan teuing di daraunan nu batur mah aya nu kuring hanteu. Nya eueuhan atuh ka imahnana teh. Kumaha ieu kumaha ngapalanana ya. Da di daunan mah kabeh meureun kana teh da sok diparicenan deui. Hese pusing geus kieu mah. Kudu kumaha ieu carana nya da teh di daraunan teuing. Capek. Menurut saya teh capek. Tah ieu nu pangajereleng mah tah. Heran ieu kudu ieu tah. Nu saha kara ieu nu ieu nya. Ih, siga teh sang uing diorekeun wae. Teh Ane, eta selang urang bade dikumakeun. Sanes, abi teh ningali ieu tah, kanu abina teh teu ayaan, ieu ngajereleng wae. Ka abi teh rek dilereskeun. Sanes we ngocor sadayana ge. Ieu tingali nu abi tuh, teu ayaan pan alit. Ai nu ieu mah tingali mending ngajereleng. Nya tapi kan kadituna mantot embong. Ngadon di daraunan, ai nu abi henteu saurang geura. Nya itu kami hewa. Kami sadaya ge anu teu amarah abi geura. Nya ek ngalereskeun cai mah ngalereskeun wae ulah ngorek ku batur atuh. Abi mah sanes ngorek ieu mah ningali hungkul tadi dikitukeun. Sanes abi capek gitu teh Ane capek itu bulang nanti dan tot embol wae teh Ane. Nya komo nu abi mah ieu teu ayaan. Leuheung tot embol jiga umbel meureun. Mana nu abi alit ageung ai nu abi ge sami we sak kieu. Ai eta mending ngocor kieu ngajerelengkeun nyebutkeun alit. Nya tapi kan tingali eta tingali nu abi sami we sakitu. Teu ayaan teh kabumina teh. Sami we nu abi ge aya hayu we. Ai ningali di ayeuna di daraunan. Nu abi wae da teh Ane mah eta mah da hewa ka abi mah teh Ane mah. Tong sok salah paham, nyana awet kudu hewa. Nya anu batur mah nya da aya abi we nu di kieu-kieu teh. Nu batur mah sakali abi hayu we di kieu-kieu. Abi teh tadi tos dikuriling ditinggalian nu salarea. Da eta di daunan ti dieuna. Oh enggak ka dieu teh da batur. Jadi arageun ku batur mah nganu abi unggul pas ita ka dieu, abi nuju ka ieu nu ita. Biar saya malah paham. Matara aya nu menarikeun cai unggal ka dieu aya eta. Nya pas ita ka dieu meureun aya abi di dieuna meureun. Eta mah da ayam wae. Abi teh sanes ngomekeun teh ita hungkul, da ku abi ge tadi ditinggalian salarea. Kan pas teh ita ka dieu, abi pas nyepengan teh ita. Tong sok salah paham. Moal eleh teh. Aduh, sebajing. Ya Allah. Allah. Jangan karaya. Astagfirullah. Allah Akbar. Paingan teuing mending indeug horeng teh aya boneka panda. Ngongkeun encok ieu aduh. Sorangan sok paduwe ngomong teh. Dusun kok dipajakeun boneka panda. Atuh nya naon mun lain boneka panda. Boneka Barbie. Sarwana sorangan mah. Heureuy atuh Bi. Geus gandeng lah hayu urang cang paroli wae ka lapang. Paroli di mana kitu ngiluan tuh? Nya atuh ngiluan teh nung. Nya nama tuh bisa mah. Nam nya nuturkeun wae nya teh. Naon? Yep lah, sepoli dah. Diicing heula. Ieu kumaha masalah selang. Geus ke deui selang mah, ieu Bang Poli wae heula. Tuh. Jane, hayu urang ngajak Pak Ustad mah. Aya rek polit ngajak Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Ih, suka kerek ngaji. Ai neneng waras sekarang. Ngaji dah. Kurang ada ngajak sabi. Itu ngajak BR nih jeung Bilala. Teh nu kamarana. Samper BR nih. Jeung we dipayun kek waing disamper BR ni mah. Abi gitu. Nya ku abi. Oh nya tuh abi ti payun. Yo. Munjor. Mangga. Mau orang we lah. Lah abi mah lieur euy. Liurnya nah nya Cerni. Salaki aya dahar teh yang ngajeng daun sampe. Nya nah gitu mun dahar wae jeung daun sampe. Kan loba-loba teh mah ngada daun sampe bising darah tista. Darah tinggi meureun. Tah eta maksudna. Aing mah lieur tuh da. Liurnya nah nya ceuk. Bayangkeun gerala
domba beki daun sampe ai salaki beki daun sampe nya kumaha lamun parasea domba jeung salaki uing. Duh, beki parah. Itu kok sila lagi Teh Erni? Mana? Oh, nyangko itu. Ya nyakar naon? Iya biasa kenal para jeung salaki. Wow. Nyata salah, salaki di para daun sampe. Punten cek, da ieu marada edan Eli. Nyapaingan atuh. Geus layep can paroli wae. Poli di mana nya, Cek? Di pasantren. Oh, nama tuh kayak laut merek mau ikrona. Atuh ngana mah mau ikro. Ini ke pasantren, kapan di pasantren mah paranti ngaji. Sorangan tuh dah nyebutkeun di pasantren aya poli. Bercanda. Di lapang atuh nya, Cek. Oh nya, Cek, engke lah tuh abi bareng anak kelarit. Nyajug sakalian mawa karung jeung domana sakalian. Ya rek poli ngacamplung wae ngomongna teh. Adatna, Cek. Kan cek abi oge edan Erli. Geus layep kage dana luturkeun. Cek, nuturkeun wae nya. Ya nangke nuturkeun. Ah, jadi kuning aja TV. Nah, ieu rame acara teh. Asal teh teu apa barang kata. Burger tadi beli. Iya aja burger. Untung ya burger aja hiji deui. Mantap ya burger. Roti burger. Tapi amin. Burger tak papai. Ah kan wae nah hayang. Apa? Dia mirame kieu sinetron teh. Ih, berarti kita parut. Berarti kita parut pada siang bensin tadi full. Mang, punten ngamena tong di dieu, ieu meni galing ceuli. Prabu Silewa. Sus. Naon, Cek? Bot, Ece. Punten ya, jangan panggil saya Ece, Ibu, oke? Amit-amit, abang jelema beunghar gelo. Saya cuma mau nanya, tadi saya lagi nonton TV saya parem, apakah TV Ece parem juga? Ami, ada harsepan sampo oge ngomong nami letar be, jaba ka aing nyebut ece deui. Apa, Cek? Teu Cek, Bu. Jadi gimana, Cek? TV Ece nggak ada gambarnya juga? Teu aya, Bu. Tapi channel yang lain ada, Cek. Teu aya, Bu. Sinetron aya teu? Teu aya, Bu. Kartun teu aya? Teu aya, Bu. Aduh, kok bisa teu aya semuanya, Cek? Aduh ka teuing atuh, Bu. Da abi mah TV na ge teu aya. Lain ti tadi ngomong. Dasar jelema teu gableg teu boga TV acan. Hihihi, puas. Abang jelema beunghar gelo. Bu. Naon, Cek? Teu Bu, da abi mah bade nyanak sapu hungkul. Ih, abang jelema teu mampu.
Iya segan we aya nu pesan. Nih, Apa ganteng? sahur ibu-ibu poli nih. Oh nya, ntar nuturkeun. Pi. Ada Mi? Mami mau minta izin, Pi. Izin apa Mi? Mami mau poli, Pi. Oh poli. Boleh aja Mi. Tapi papi mau berpesan Mi. Pesan apa, Pi? Nanti sebelum poli, Mami berdoa dulu ya. Ya, Pi, pasti. Terus satu lagi Mi. Apa, Pi? Nanti bola polinya jangan dihakan ya Mi. Ya, Pi, pasti. Nanti kalau dihakan, Mami tambah udah kayak bola poli. Duh, perhatian banget sih, Papi. Tapi Mami juga mau berpesan, Pi. Pesan apa Mi? Nanti kalau Papi lapar dengan sangu udah di palang dada ya. Dikaitkan di napaku 12 ya. Oh iya Mi, dengan sangunya apa aja? Biasa, Pi, spaghetti daun sampes, stik jengkol, sama gulai cak-cak. Terus ada satu lagi kesukaan Papi. Apa itu Mi? Pepes sendal capit, Pi. Pokoknya lezat. Mantap Mi, seakan Mami memodern papi. Tapi tak apalah, yang penting Mami bahagia. Ya udah, Pi, Mami mau berangkat dulu ya. Ya Mi. Ya udah, Pi, Mami berangkat dulu. Mami tunggu dulu. Ya, Pi, ada apa? Titi DJ Mi. Apa, Pi, Titi DJ? Hati-hati di jalan. Oh iya, Pi. Pi. Apa Mi? Jadi dores, Pi. Jadi dores apaan Mi? Dengan diiringi doa restu, Pi. Oh. Mi. Apa, Pi? Kolor Mi. Apaan kolor, Pi? Kolor bayarin. Oh, kredit kolor. Pijakan nya Mami rek ke luar negeri. Ya udah, Pi. Ya Mi, joroe. Kampung sepi banget sih. Pada kemana ya orang-orangnya? Wah, kayaknya ada orang tuh. Samperin. Permisi, punten ke. Naon teh? Bias ada yang icalan di dia. Mangga. Bicara naon? Iya, alat-alat kecantikan. Biar si teteh hoyong jantan glowing. Ah teh, abi mah teu nganggo nu kieu gen tos ngagulawing. Glowing teh, glowing. Tak maksud teh. Iya teh dagang kosmetik. Nempo ah. Teh jualan apa? Bala-bala. Ih, apaan sih? Maaf ya, saya nggak ngomong sama situ, saya ngomong sama si teteh. Kade teh jali itu mah kirang sasendok. Tapi kebenaran setelah ya kadieu. Kebetulan kumaha, Cek? Kapan eta jali teh kirang sasendok? Tah nu kirangna geus teh tambihan bedak 2 kilo tamblogkeun kanu bangetna. Situ ngomongin saya ya? Ih, ger amat sih. Apaan sih, GR? Goreng raginang. Gandeng ya kadang itu telinga saya oge. Emang situ punya telinga gitu? Emang kamu nggak lihat telinga saya? Mana sok, mana mun nyamoga telinga mana? Mana telinga saya?
teh manggian telinga saya. Abang jelema gelo, tapi pun kasih remak anakan gajah oge mau ketempu. Dasar jelema beunghar gelo. Ih, dasar jelema teu mampu. Entos teu keng salerea teuing, teu keng salerea teuing. Naon atuh sanarea teh? Eta si Ece sareng si ibu teu keng salerea teuing. Karasea meureun teh. Tah eta maksud teh. Jadi kumaha bade cas meser kosmetik abi teh? Coba saya lihat aya naon wae. Aduh, dasar jelema beunghar gelo. Ih, dasar jelema teu mampu. Teh, ayo pindah ka Karang Abi dari di Maujan coba barau. Oh, nuhun hayu. Ih, ngapain sih ikut-ikut ke sini? Ih, saya mah rek ningalian kosmetik. Entos. Iya, Ce. Iya namina lipstick anti parasea keluaran terbaru di Korea. Cocok kang si Ece iya ngesok parasea wae. Wah, sorry ya, yang tadi saya ibu. Oke. Tah. Geus mulai ngurangan sendokna. Iya maksud abi teh ibu punten ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus iya lipstick teh fungsina seueur, Bu. Kela teh ieu teh lipstik biasa dianggo ngadodet teu. Ngadodet naon, Bu? Itu ngadodet jelema beunghar gelo. Wah, benar-benar ieu mah jelema teu mampu teh ngajak pasa. Sok gerak, kadu kowe wang cabut tak dina hulura gerak. Pemuda aing teh Kunti, dasar JBG. Naon JBG teh? Jelema beunghar gelo. Teh cek ka saya dasar JTS. Naon di JTS teh? Eta JTS teh jelema teu mampu stres. Atuh nyebut stres ka aing. Sok ka dieu mah. Sok da urang bantesieun. Sok lader, da urang membuka jurus cak-cak melempar gajah. Beratan meureun cek cacakna. Kapan gajahna segede cak-cak? Cak-cakna segede gajah. Sok lader lah. Sok deh lah, da urang ge boga jurus memberah diri. Atuh jurus membelah diri mas ibu eleh meureun sami sareng bunuh diri. Salah maksudna memberatangkan cikur. Mana cikurna? Tuh si jelema JTS banget juga cikur.